nostalgia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Jadi ini dia Pak yang nanya Pak. 8 tahun ya dia. Lami atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana, haturan patepang deui sareng pribados ti Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di lembur Situ Bedog, Mangkubumi, Tasikmalaya kangge ningal kaendahan nu aya di palihan dieu. Hayu urang tinggal sasarengan. Sawahna anu ngepak di palihan yoga aya balong anu kaleresan nuju saeur bapak-bapak nu nuju ngarusep. Wargi-wargi sadaya di palihan itu aya marurang kalih duka nuju naon kurang karos. Neng, hei neng, kadieu. Nuju naon di dieu? Oh, bapaknya di mana? Oh, oh, palingan. Geningan. Nuju ngantusan bapak nguseup janten dari Aramang di dina. Nyala simut tadi teh Neng. Oh, mohon. Aya teh Neng? Sing rajin atuh Neng. Tah apal itu aya urang Neng. Ada Neng yang tebih teuing hei. Sararieun. Wargi-wargi sadaya kaleresan ieu di tengah sawaya saung janten pribados teh heula bari ngaraoskeun angin anu ngahiliwir anu mata nambih tiis nambih seger calik betah di lembur ieu.
wargi-wargi sadaya, mung sakitu video nu kapihatur ti dinten ieu di lembur Situ Bedog Mangkubumi Tasikmalaya. Pribados pamit mundur. Hatur nuhun kasadayana. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum